Oh, Gusti. Si eta teh kunaon make ngahulang di dinya. Diriksakeun Eh, eta kunaon? Eta kunaon? Kunaon weng? Kunaon make lewe? Bingung teh mah itu rek ulin teh nyata weng. Sedih teh mah. Cek tadi teh teh kikian teh ngarubah nasib, weng tapi geuning kalah jadi bahan omongan orang. Ku batur teh teh segala dipiwangkong geuningan ada teh asli namanya nya ka mak teh. Teh mata kikian teh hayang ngarubah nasibnya. Sugan we gitu teh sok indit diraran teh geuning teh lain naon teh diajak ngonten jeung suhu sugan we atuh hirup urang teh siga batur gitu urang teh bisa ngarubah nasib urang kieu teuing da geuning jadi jelema balangsak mah karasa perih teh geuning aweng meureun kumaneh oge karasa teh kikieu teh ngarubah nasib teh yang apa giakeun anu jadi kolot atau terutama dulur manehnya tapi geuning teh daripada ku batur bikaresep mah nya dah jadi teh bikaresep yang ku batur teh Cenai teh da nyaho urang oge teh bager da teh jelema soleh dan teu kitu aslina nama padahal teh asup babentek ka mak teh tapi dah teh asli nama nyeri teh aing geus beres mah dikitu-kitu teh nu jadi kolot sabar we teh sabar kunaon weng kunaon nong enong mah kunaon lewe aya naon kumaha teh sing sabar we kunaon nong weng kunaon enong mah lewe mak ieu hampuranya mak urang teh ka mak sok babentak sok galak ka mak da urang teh asli nama ka mak teh hayang ngabagiakeun mak teh mata urang teh bukan miliaran teh lain naon mah urang teh diajak ngonten jeung suhu-suhu anu geus gadajihan geuninganan mah urang teh kabita ku batur mah sugane urang teh bisa ngarubah nasib mah ampura wingnya mah kan bae rek kitu rek gegenya da anak mah kabage aweng jeung nong teh kan bae tong diieukeun nya urang mah meureun kikieuan teh nya hayang ngarubah nasib mah nya meureun kan kieu wae hirup urang teh meureunna mah teu bisa ngabahagiakeun mah hampuranya urang jadi anak durhaka mah dihampura pisan kumaha tuakeun angguran mah kumaha uing teh mah asli namanya anjir teh hirup balang sakit teh sakala dina atur teh mah sabar uing gegean gegelan oge sugan we atuh dia hasil gegean uing teh bisa ngabungakeun anu jadi kolot mah baik